Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana beayana alhamdulillah. Kalayan kudratillahi robbi qadarti nu maha kawasa urang tiasa ditepang danggukeun deui. Sareng sim kuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita nu katunda. Masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda. Pederan Kang Tile kasapih kuwanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting. Khususna Kajang Ahmad, Jang Odang Katut Oman anu mana harita nuju ngaronda. Sumangga tu mitra ameh teu nyangkolong kana waktos urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Mad, ari maneh resep atawa henteu ka Neng Ratna? Dapira aku ari teresep mah apa Neng Ratna teh sakitu geulisna. Odang harita nanya kawas anu hayang nyaho kana eusi hate Ahmad. Nya eta oge ari geulisna mah. Tapi da kuring mah teu mikiran pasoalan anu kitu. Komo deui mikiran Neng Ratna mah ngan saukur bakal miceunan waktu jeung tanaga. Lantaran moal hade pikeun jalma anu pantar kuring kudu mikaresep ka Neng Ratna. Saurang mojang geulis, pinter, cerdas, pendidikanna luhur. Sajabat ti kitu anak anu beunghar. Geus tangtu teu pantes atuh. Lir ibarat piit ngeundek-ngeundek pasir, cecenet mande kiara, si bungkuk merindukan bulan. Geus lah tong nyaritakeun bae Neng Ratna. Lantaran eueuh perluna. Anu aya mah bakal nambahan pimasalaheun. Ceuk Ahmad ngawalon kalayan tegas samalah kawas anu embung lamun ngomongkeun bae Neng Ratna anu jelas lain babadna jeung dirina. Komo deui apan ti heula oge geus kacontoan ku lalakon Darma jeung adina Utari anu hubunganna teu pernah disatujuan kuno jadi kolotna. Samalah mah nepi ka kudu ngalaman kulawargana teh meunang panghina ti Juragan Subrata. Nyaho syukur ari boga pamikiran kitu mah ngandung harti akal maneh teh masih waras Mad. Lain kitu nya Oman. Ceuk Odang bari ngareret ka Oman anu keur cingogo nyang hareupan durukan. Nya bener kitu. Urang kudu nalipak maneh. Sabab bisi ditalipak batur. Walon Oman bari anteng ngadeangkeun leungeun lantaran hawa peuting teh geus mimiti karasa beuki tiis meuni nyalecep kana awak. Geus jam sabaraha ieu teh nya? Oman ngalieu ka Odang nanyakeun jam. Nya kawasna mah geus aya kana jam 10:30 ieu teh. Da geuning kayaan lembur teh meuni geus simpe kieu. Jigana batur mah geus sarare euy. Tibra bari ngagorojon ku simbut anu haneut. Lamun kitu mah hayu we atuh, urang mimitian ngider ayeuna mah. Tembal Ahmad ngajak ngamimitian ngider ka baturna. Jung nangtung terus singkil gap kana bedog ditalikeun dina cangkeng. Nya hayu geus cukup ayeuna mah. Tapi urang ngan ukur tiluan ngaronda teh ari Mang Salim ka mana eueuh datang? Odang nanyakeun Mang Salim anu peuting harita teu datang ka garduh ronda. Nyari ceuk bojona mah keur gering. Cenah geus 2 poe katarajang panyakit panas tiris. Samalah teu bisa init gawe Mang Salim teh. Oman nerangkeun kayaan Mang Salim anu ceuk bojona mah keur gering. Nya lamun kitu mah urang ngarona teh ngan ukur tiluan. Nya teu nanaon tiluan oge hayu atuh urang ngeureuyeun. Kade poho mawa senter jeung bedog.
Sabab urang teh kudu waspada sok bisi aya kajadian anu teu disangka-sangka. Ceuk Oman ngingetan ka baturna, sangkan mawa pakarang. Da puguh sok bisi aya kajadian anu teu dipiharep, sabab ngadenge di lembur batur loba anu kagarongan. Nya geus sayagi pakarang mah, ayulah ayeuna urang indit. Odang ngajak indit ka baturna barigap kana dompet bako sarta terus diasupkeun kana jero saku baju. Nya geus kitu mah bring tiluana harita ngamimitian leumpang ngeureuyeun maju ngulon mapai jalan pilemburan anu geus tiiseun. Samalah tuluy ratok narakolan kohkol diringkeun ku hiliwirna angin leutik. Dicangan ku cahaya bulan jeung bentang anu katempo baranang di awang-awang pating karetit jeung pating kariceup kawas anu nyaraksian tilu urang jalma anu keur rumingkang. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun darma anu harita teh kakara rengse migawe pagawean kantorna. Anu tadi beurang can anggeus puguh loba ampir teu kacagap kabeh. Jung nangtung awakna nguliat bari babatek lantaran karasa carangkeul. Nya terus goloyoh kana kasur ngagoler nang karak bengkang ngareureuhkeun kacape. Sajabat ti kitu panonna geus karasa cepel. Karelek heuai pitunduheun geus datang da puguh kayan alam harita teh geus beuki maju ka peuting. Jam baraha ieu teh? Da geuning geus karasa tunduh. Ceuk Darma bari ngareret ka palebah jam weker anu ditunda di luhur meja. Geuning geus jam 11 kurang. Paingan panon aing geus karasa cepel da geus peuting ieu teh. Untung pagawean geus rengse jadi bisa sare kalayan tibra. Lantaran isukan bisi kaberangan. Untung saki oge aya Ratna nu mantuan. Dalam henteu mah geus tangtung moal bisa kagarap kabeh pagaweanna teh. Darma ngagerendeng ngomong sorangan terus ngemedol simbut dipake nutupan awakna. Da puguh geus karasa tiris. Nya geus kitu mah terus reupeureum. Dina kaayaan kitu. Di luareun imah aya tangtungan tilu urang jalma anu pating juringkang dinu poek. Papakeana sing sarua hideung sarta beungeutna oge marake taregos. Pedog panjang pating solegreng dina cangkeng. Eta tilu urang jalma teh leumpang ke katayepan bari sasalingkeran. Terus nyarempod tukangeun tangkal jambu anu poek sarta kahalangan ku kekembangan. Ari panon rarat reret ka sabudeureun eta tempat lantaran bisi aya jalma lian anu nganyahoankeun. Kawasna mah ayeuna geus cukup euy pikeun ngayakeun tindakan. Ceuk anu saurang ngomong ngaharebos ka baturna nu dua. Kituna teh bari jeung teu leupas anteng ngawaskeun ka jero imah anu kaayaanna geus sepi jempling. Da puguh anu bogana geus sarare. Ari anu tiluan teh tayalian tidarja di baturan ku si Godeg jeung si Gojin anu dina peuting harita boga niat rek ngagarong ka imahna sorangan. Lantaran ngarasa ambek kanu jadi kolotna kitu deui ka Darma lanceukna. Darja, kawasna mah sakabeh kula warga maneh ayeuna geus sarare euy. Tuh deuleu kayan di jero imah teh geus sepi jempling. Ceuk si Godeg ngomong ka Darja nu keur nyempod tukangeun tangkal kembang. Nyatang tu atuh, oyah kieu mah geus sarare. Da geus peuting atuh ieu teh samalah biasana jam 9 oge geus taribra. Ya terus atuh ayeuna teh kumaha? Si Goji nanya ka baturna anu katempungan ukur belegedegna hungkul. Ayeuna mah kieu euy. Hayu urang cokel jandela tukang anu deukeut kana panto dapur. Sabab ngan jandela eta anu rada gampang dibuka mah. Tah engke urang asup ti dinya. Nya lamun geus aya di jero ulah loba mikiran waktu. Langsung we asup ka jero kamar sarta buka lomari pakaian anu di juru. Tah tugas maneh Godeg. Nyokot peti leutik jeung duit anu aya dina jero laci. Terus gembol cing pageuh kunaon we lah.
anu penting mah kudu kabawa kabeh. Lantaran eta peti teh eusina perhiasan anu kacida gede pisan hargana. Lamun tugas si lain Gojin, kudu ngajagaan indung jeung bapa dewek lantaran bisi harudang. Tah kitu kumaha arti? Ceuk Darja nerangkeun ka Yandi Jero Imah ngabagi tugas ka baturna nu ayeuna rek dijalankeun ku maranehna tiluan. Nyalah ka arti terus ari tugas si lain naon Darja? Si Godeg nanyakeun pagawean anu rek dijalankeun ku Darja. Tugas dewek mah rek ngajaga di patengahan. Hariwang si Dharma bisi heug nyaring. Tah eta mah tangtu kuring anu bakal nyang hareupana. Tapi kumaha Darja lamun kolot si lain nyaring? Nah kudu digebug atawa kumaha? Nah pasti bakal ngagorowok atuh lamun diantep mah. Nya lamun nyararing mah teu naon gebug we lah. Tapi kade ulah tarik teuing bisi engke paraeh. Doraka atuh engke dewek lamun paraeh mah. Sajabati kitu anu diperlukeun ku urang mah ngan ukur harta bandana. Jadi lamun geus beunang mah, urang kudu gagancangan kabur deui ka jalan tukang. Ngarah berasna ka kebon cau anu paroek jeung barala. Nya heug atuh ari kitu mah. Hayu ayeuna urang mimitian euy, ngarah tereh rengse jeung ngarah tereh meunang duit. Ceuk si Gojin nyaritana bari ditungtungan ku seuri sabab manehna geus teu sabar hayang geuna nempo duit anu kacida lobana. Tapi kade si acing ingetnya, lamun engke di jero imah, ulah ngajak nyarita. Lantaran geus pasti bakal arapaleun kana sora dewek. Tah kitu kade omacing inget, kaharti atawa henteu ku si lain duaan. Kaharti beres lah siap dewek mah. Nya hayu atuh ayeuna mah urang jalankeun. Ceuk Darja bari jung nangtung kitu deui dua baturna sarta leumpang lalaunan teu srikna jejengkean da punggusin aya nu ngadenge kana lengka sukuna. Harita tilu urang jalma pating juringkang terus kakatayepan muruka pipir imah. Sarta telila antarana geus anjog terus Darja nuduhkeun kana jandela tapi ukur nunjuk teu cacarita. Nempo kitu si Godeg ngarti terus ngaluarkeun bedog tina sarangkana sarta dipake nyokel jandela anu tetela geuning teu matak hararese pikeun maranehna mah. Lantaran geus kawilang biasa ngalakukeun pagawean anu sarupa kitu mah. Teu kudu lila mitra, kolotrak, kreket, bray, jandela muka ngegemblang. Darja jeung baturna silih unggeukan anu satuluyna kalacat Darja naek ti heula. Dituturkeun ku si Godeg jeung si Gojin. Sanggeus aya di jero imahnya terus laleumpang buru ka patengahan. Kabeneran kayaan teh caraang jadi bisa bebas nempok kana paparabotan anu aya ngajajar jeung aralus. Sarta ditata kalayan rapi. Nya keur sakedapan mah si Godeg jeung si Gojin kalah pating polohok. Da puguh kakara harita nempo eusi imah anu kacida pretekna. Samalah loba hiasan jeung ukiran anu jelas hargana marahal. Darja mere isyarat ku biwirna. Si Godeg jeung si Gojin bareng ngarere terus Darja nunjuk ka hiji palebah panto kamar anu teu jauh ti patengahan. Anu tayalian ti kamar Juragan Subrata. Kojengkang dua nana muruka eta kamar. Ari Darja ngadon nyempo di sisi tembok bari nalingakeun kayaan. Pantaran bisi aya jalma sejen anu nyaring. Ari si Godeg jeung si Gojin dua nana geus aya hareupeun kamar. Nya terus pantona disurungkeun lalaunan apik pisan sarta kabeneran teu ditulakan. Blus atuh dua nana arasu pret ka Juragan Subrata jeung bojona nu keur sarare tibra. Serepet si Gojin ngalugas bedog terus ngadeuketan kana pelebah pangsarean. Ari si Godeg geuwat muru kana pelebah lomari gede anu aya di juru. Ragamang kana panto lomari sarta dibuka lalaunan. Breh katempo eusina pinuh ku papakean meuni aralus, sareungit jeung rupa-rupa. Red kana laci tuluy dibuka lalaunan dibarengan ku jajantung anu ratug tutunggulan. Teu lila laci geus muka. Breh katempo duit kertas meuni gepokan ngentep loba pisan. Nya puguh si Godeg leungeuna meuni ngaleper kawas anu lilinieun. Red deui kana peti leutik gap dicokot sarta dibuka. Breh eusina teh perhiasan emas jeung berlian meuni harerang pating buricak. Si Godeg sagedapan mah kalah olohok ngembang kadu. Lantaran kasima nempo duit jeung perhiasan anu sakitu lobana.
sareta teu bisa kabayang sakumaha pihargaeuna. Si Gojin mere isyarat ka si Godeg anu keur ngajanteng bari molohok. Terus si Godeg ngareret ari si Gojin unggek. Maksudna mah nitah sangkan baturna buru-buru ngawadahan duit jeung peti perhiasan. Sabab bisi kaburu anu bogana nyaring. Nya nempo isyarat kitu si Godeg ngarti. Gap kana samping sarung terus diamparkeun kop kana duit anu aya dina jero laci geuwat dipindahkeun kitu deui peti leutik anu akhirna mah duit teh teu lila oge geus pindah tempat. Tuluy atuh ditalikeun pageuh pisan. Terus dijingjing ku si Godeg geus kitu duanana gura-giru muru kana panto maksudna mah rek kaluar. Tapi karek oge dua lengkah. Pasubrata ngadadak lilir, gebeg duanana reuas reg ngalengkahna teu kebat terus malik ka Pasubrata. Ari Pasubrata brai beunta samalah terus cengkat bari gigisik, tapi barang red ka palebah si Godeg jeung si Gojin puguh atuh ngarenjak. Sabab ningali dua jalma papakeana sarua hideung sarta marake taregos menibuni nutupan beungeut ngan ukur katempo matana hungkul anu gular-gilar buringas pisan. Pasubrata gancang sadar kana kayaan. Red kana lomari anu katempo pantona geus ngagemblang. Red teuing ka jalma anu keur ngajingjing buntelan. Pasubrata geus bisa mastikeun lamun harita ka kamarna aya dua garong anu geus arasup sarta ngaranjah harta bandana. Korejat gancang hudang terus nangtung bari mencrong kaduduaan. Saha si laing? Nyaha wani asup ka kamar kuring pasti garongnya sia. Ceuk Pasubrata bari molotot kanuduaan. Nempo anu boga imah geus nyaring sakilat jeleng si Gojin luncat sarta ngantelkeun bedogna kana beuheung. Cep karasa tiis. Lenyap hati Pasubrata ngelenyap awakna ngeleper. Montong wani ngagorobok sia. Kecuali lamun sia geus hayang modar. Si Gojin nyentak samalah bari nojoskeun seseukeut bedogna lempeng kana tikoro. Nya puguh juragan Subrata meni ngadegdeg. Beungeutna katara pias dina kayaan kitu. Korejat Ibu Halimah hudang red atuh ka Pasubrata anu tikorona rek ditojos ku seseukeut bedog. Koceak ngajerit satarikna. Tolong, bangsat! Ngadenge Bu Halimah ngajerit. Sakilat si Godeg luncat leungeun katuhunang ngolebat kana palipisan. Hiuk, jebet! Bu Halimah ngajerit kulahek bru awakna rubuh ngagoler teu inget ti bumi alam. Da puguh ditampiling ku si Godeg anu kacida tarikna. Bangsat sia, montong mahala pamajikan aing kurang ajar. Ceuk Pasubrata bari kekerot da puguh ambek. Lantaran nempo bojona anu geus ngagoler kapiuhan alatan ditampiling ku eta garong. Matak ceuk aing oge lamun sia hayang hirup montong loba bacot. Talian euy tah ku samping ngarah teu ngalawan. Sarta sungutna oge dedetan ngarah teu haben gogorobokan bisi kadenge ku batur. Ceuk si Gojin mere parentah ka si Godeg sangkan alian juragan Subrata. Nya teu talangke harita keneh ngajiwang samping kebat anu ngalumbuk dina luhur kasur. Sok atuh sia. Eta ku kontek ku aing rek ditalian. Ceuk si Godeg bari terus ngadeuketan karawek kana leungeun juragan Subrata. Sarata terus dikatukangkeun bari ditalian pageuh pisan. Puguh bae mitra. Pasubrata teu bisa walakaya hayang ngagero tapi teu bisa lantaran congo bedog si Gojin antel kana ti corona. Lamun pareng ngagorobok teh geus tangtu ti corona bakal tobros, nya atuh kapaksa ukur bisa cicing bae bari molotot. Sakalian euy dedetan sungut ngarah teu gogorobokan. Ceuk si Gojin nita sangkan baham juragan Subrata dicocokan. Lantaran hariwang bisi ngagorobok anu akhirna bakal kadenge ku jalma lain, anu akhirna bakal kadenge ku jalma lian. Oh bereslah. Keun urang dedetan sungut ngarah jempe. Gap si Godeg kana taplak meja sarta teloba pikir. Terus didedetkeun kana baham Pasubrata nepi ka burial buncelik teu bisa cacarita. Kocapkeun Dharma anu tadi karek oge reup sare harita ngadadak ngorejat. Lantaran ngadenge sora Ibu Halimah anu tadi ngajerit tarik mata kereuwas. Ai nah beut kawas sora ibu ngajerit. Nah aya naonnya? Jung Dharma nangtung terus gura-giru keluar ti jero kamar maksudna mah
rek muru ka kamar indung bapana. Tapi karek oge keluar, hiuk jebet. Puhu ceulina ngadadak aya anu ngababuk satakerna. Aduh, alah. Darma ngagoa kreuwas pacampur jeung nyeri. Malah sirahna oge karasa lieur da puguh digebug ku Darja nu tadi memang geus ngajaga di dinya. Nya sakedapan mah Darma nangtung nyarande kana tembok bari nyeklan puhu ceulina. Bareng jeung kitu torojol Neng Ratna nyampeurkeun ka dinya. Lantaran kahudangkeun ku sora Darma nu ngagoak tarik. Kang Darma ya naon Kang? Neng Ratna hariweus-weus nanya ka lanceukna nu keur nyarande kana tembok bari nyeklan puhu ceuli. Tapi Darma teu ngawalon. Bareng jeung kitu katingali ku Neng Ratna lamun di dinya ya saurang jalma nu papakeana sarua hideung sarta make taregos anu keur ngabadega anu tayalian ti Darja. Puguh Neng Ratna meni ngaranjuk panonna molotot terus ngagorobok satarikna. Tolong! Bangsat! Tolong! Neng Ratna ngagorowok menta tulung. Darja reuwas. Jeleng luncat ka pelebah adina hiuk jelebet pipina ditampiling. Neng Ratna ngajeri tarik bari nyeklan pipina. Oloyong bru awakna nyuuh kana kursi terus cerik jejeritan. Ngadenge sora Ratna anu jejeritan. Darja jadi gugup sakilat leungeun ngolebat rek ngetik punduk adina anu keur nyuuh. Hiuk leungeun Darja ngolebat. Tapi Darma gancang sadar kana kayaan. Nya terus jeleng luncat ngahalangan hiuk geduk des. Leungeun Darja ditakis. Nya puguh Darja muringis tapi teu kaciri da make taregos. Bangsat, saha sia teh wani ngagarong ka imah aing? Darma nanya bari mencerong ka jalma nu aya hareupeun. Tapi teu nyahoeun lamun eta jalma teh anu sabenerna mah Darja adina. Bangsat, sok gancang sia eta leungeun teh gancang katukangkeun. Lantaran ku aing rek ditalian, sarta rek dipasrahkeun kana berwajib. Ceuk Darma bari taki-taki. Ari Darja teu ngawalon tapi minang ka jawabana. Sabrut narajang suku kencana ngolebat rek ngajejeg kana beungeut. Tapi Darma geus waspada. Barang suku Darja ngolebat, Darma rikat ngagileukeun sirahna. Seak plos serangan Darja teu keuna. Bareng jeung kitu Darma sakilat ngasupkeun peureup katuhuna ngarah kana gado. Hiuk jebrot. Aduh. Darja ngagoak tapi rada ditahan. Lantaran sieun aya anu apaleun kana sorana. Sok sia bangsat, hudang. Saha atuh sia teh? Ceuk Darma bari ngadeuketan awak Darja anu keur nyangkorah deukeut bupet. Terus dongko ari maksudna mah rek ngajamret taregosna. Sabab hayang sidik kana rupana sarta hayang nyaho saha-sahana. Tapi bareng jeung kitu, hiuk jebrot. Darma anu keur dongko dijejek ku si Gojin anu kakarak kaluar ti jero kamar. Darma ngagoak bru awakna rubuh bari hahargungan. Korejat Darma hudang deui tapi kakara oge cengkat. Hiuk jebrot. Pundukna diketig ku si Godeg. Allah. Oloyong gebru awak Darma nyuksruk kana ubin. Terus humarurung nahan ka nyeri. Bareng jeung kitu Neng Ratna nu tadi keur nyuuh kana kursi harita cengkat. Sabab reuwas ngadenge sora lanceukna anu ngagoak. Barang ret ka Darma. Puguh atuh ngaranjug lantaran nempo lanceukna anu keur nyuksruk kana ubin. Kang Darma! Neng Ratna ngagrau ka lanceukna bari gancang korejat Neng Ratna nangtung. Terus berengbeng lumpat muruk kana panto hareup bari jajeritan menta tulung. Nempok itu si Godeg reuwas sarta teu loba carita harita. Ngagorowok ka baturna sangkan gancang kabur ninggalkeun eta imah. Sabab sieun kaburu loba jalma anu datang. Aja kabur euy, kabur. Ceuk si Godeg nitah kabur bari balicet berengbeng manehna lumpat ti heula bari mawa gembolan anu dieusi ku duit. Nya barang ngadenge si Godeg marentahkeun sangkan kabur. Korejat harita Darja cengkat belecet lumpat bareng jeung si Gojin terus muru ka tukang maksudna marek keluar ngaliwatan jandela anu tadi. Tapi pelebah lawang ka dapur ti luana ngarengkog lantaran pasarandog jeung diacih anu rek muru ka patengahan. Reg atuh eureun itu ieu sarua reuwas.
Ari Biacih mending ngadeg-deg panona molotot bari calangap nempo 3 jalma anu harideung sarta rek lalumpatan ka palebah dinya. Tapi bareng jeung kitu awakna anu keur ngajan tengah halangan jalan harita ditubruk ku si Godeg. Awasian ini peot. Mau halangan jalan. Ceuk si Godeg bari nyurungkeun awak Biacih satarikna. Nya puguh atuh keur mah geus kolot tambah disuntrungkeun ku lalaki anu tanagana gede. Aduh. Koloyong gubrag awak Biacih ngagaleong. Bru ninggang paparabotan atuh meuni rame brang-breng-brong paselang jeung sora Biacih anu hahargungan. Aduh, dasar kurang ajar siaka kalau tetahuan kitu petah. Make jeung nyuntrungkeun sagala. Nganukurkan ini we siaka wanita. Biacih kukulutus bari nyeklan cangkengna anu karasa nyeri jeung ngajenghak. Ari si Godeg jeung baturna nempok kitu teh teu malire. Maranehna terus ngabertek lumpat ti luanana jelung-jeleng ngaluncatan jandela dapur anu geus ngagemblang. Nya atuh sakedeung oge geus araya di luar. Terus pating beretek lalumpatan muru ka kebon cau anu aya di pipireun imah. Pating gorobas dinu poek. Ceuk pikirna ngarah teu gampang kasusul ku nu ngudag. Kasugri kaum dangu. Kocapkeun ning ratna anu tadi lumpat muru ka pelebah panto hareup. Harita keneh terus kolotrak reket berai muka panto. Berbet lumpat kaburuan bari jejeritan menta turung ka tatanggana anu dareukeut. Tolong aya bangsat. Neng Ratna menta tulung sorana tarik mepeuskeun simpena alam peuting. Samalah kitu nate sirilik kaditu sirilik kadieu da puguh bakat ku gempeur. Sajabat ti kitu melang kalanceukna anu keur nyang hareupan garong anu keur araya di jero imah. Neng Ratna teu eureun jejeritan hayang aya anu nulungan. Dina kayaan kitu. Di wetaneun eta imah aya 3 urang lalaki anu keur laleumpang bari narakolan kohkol. Anu taya lian ti Ahmad, Oman jeung Odang anu keur pareng ngalidar ngaronda ngurilingan lembur. Nya barang ngadenge sora awewe anu keur jejeritan menta tulung ti luana curing hak. Mad, aya sora awewe anu menta tulung euy. Ceuk Oman ngarandeg sarta ngadedengekeun ka pelebah datangna sora anu can pati jelasna hati belah mana datangna. Nya bener man, tapi ti belah mananya? Walon Ahmad bari luak liuk mitenan kayaan didinya. Tuh sora nama kawas datang teu belah ditu euy. Lamun teu salah mah ti palebah imahna Juragan Subrata. Ceuk Odang bari nunjuk ka palebah datangna sora. Bener kawas nama ti palebah imahna Juragan Subrata. Hayu atuh guru gancang. Hayu atuh guru gancang urang ka ditu. Hariwang bisi ayana naon? Ceuk Ahmad bari harita berengbeng lumpat sarta dituturkeun ku baturna. Teu lila oge geus anjog kanu dijugjug. Terus asup ka pakarangan imah kabeneran di palebah dinya tempat narada caraang. Sabab kacangan ku cahaya lantera anu ngagantung. Breh katempo aya Neng Ratna anu keur jejeritan menta tulung bari sisirilikan kaditu kadieu teu daek cicing katempo geumpeur pisan. Nya Neng aya naon ieu teh? Ahmad jeung Odang hampir bareng nanya hari weus-weus malah bari melong ka Neng Ratna. Nya barang ka palebah dinya aya nu datang Neng Ratna bungaheun. Komo sanggeus sidik anu datang teh taya lian ti Ahmad jeung baturna. Puguh bae hatena jadi ngarasa regreg teu hariwang teuing kawas tadi. Kang Ahmad, Kang Odang, aya bangsat Kang. Neng Ratna ngawalon bari jeung geumpeur. Di mana Neng aya bangsat? Keun urang tewa ku akang. Di ditu Kang di lebet bumi. Sok enggal Kang Ahmad kalebet margi hawatos ka Kang Darma. Pilih anjeunna dikumahakeun ku garong. Oh kitu. Oman, Odang, hayu asup ka jero imah euy. Nya hayu buru-buru. Beretek tiluana bareng lalumpatan arasup ka jero imah. Terus kebat ka patengahan Gok Amprok jeung Darma nu kekarak muniang cengkat bari boringis. Aden, mana garongna Aden? Ahmad tumanya ka Darma nu kekara bisa nangtung. Nya terus ngareret ka Ahmad jeung 2 baturna nu geus araya di dinya. Kang Ahmad, tuh garongna lalumpatan jalana ka bangkar bari ngajingjing gemolan. Hayu urang udagang bilih ka bujang tebih. Ceuk Darma bari nunjuk ka tukang anu berasna ka lawang dapur. Oh, mangga Den. Hayu atuh urang udag bangsa teh. Berengbeng Ahmad lumpat ti heula dituturkeun ku nu sejena.
Harita pating beretek muru ka dapur, red kabiaci anu kasampak keur ani prakumarurung mata kuatir. Tapi teu waka dipalire da puguh rek muda geula bangsatna. Red kana jandela anu geus ngagemblang, jeleng opatana laluncatan teu lila oge geus aya di luareun imah. Anu satuluyna pating berengbeng udag bangsat anu geus jauh lalumpatan. Bari pating gorowok pating karero es tuning matak pikahariwangeun. Dina kaayaan kitu, ti pakarangan imah Juragan Subrata harita aya sababaraha urang tatanggana anu geus sedaratang. Bari silitanya jeung anu sejena, Gok Amprok jeung Neng Ratna nya terus reang naranyakeun aya naon sabab sararea oge can ngarti kanu keur kajadian. Malah beuki lila beuki loba anu akhirna mahrob ngagimbung di buruan. Aya naon ieu teh, aya naon? Pak Ici sasalendep kahareup ngadeuketan ka Neng Ratna anu keur pada ngariung. Aduh Pak Ici, hatur nuhun pisan parantos ka dieu. Puguh nembe teh aya garong anu lebet karorompok, Pak. Ceuk Neng Ratna bari nunjuk ka jero imah. Baru aya garongnya. Mitra cageulayu carita urang tunda heula, insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi paratosan awilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.